Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadaya, teman-teman rarencangannya Abah Wihandai di channel Ngawaos, ngabahas wartos atos-atos. Masih sareng Abah, aya di Dinas Informasi, Komunikasi dan Informasi. Urang milarian wartos, urang milarian informasi di Dinas Informasi Komunikasi. Kontennya masih ngendek-ngendek pasir. Piit ngendek-ngendek pasir, jog-jog nerai buah-buah. Aya tambahan, pacikrak mandi kiara. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sun. Sampes. Kemana wae cep janur teh. Aduh, iya. Damang Pak Sekdis. Alhamdulillah. Kanca mitra sadaya, maksud bari nepangan Bapak Kepala Dinas Pakades. Namung nembe ngarewos abdi justru heula dalah. Coba kita bangun Pak Sekdis. Ih, si ganteng kalem. Manusia cukup lama dan senior di Dinas Komunikasi dan Informasi. Pak Sekdis. Yang pikir saya nak janur teh. Iya, dalam rangka pepereket. Jadi apa mundut konten channel Ngawaos ngabahas wartos nu atos-atos malah mandar aya manfaat. Kan sahur sebuka pungkur ilmu mah tipa pada batur, luang kudu tipa pada urang. Ini pusat informasi. Edeh kalah Indonesia. Bahasa Indonesia deui, bahasa Sunda. Pak, aya istilah babasan sebuah kapungkur. Piit ngendek-ngendek pasir, pacikrak mandi kiara, jog-jog nerai buah loa. Atawa singkatna, piit ngendek-ngendek pasir, jog-jog nerai buah loa. Pangemut Bapak naon eta teh? Eta teh sami sareng bahasa Indonesia mas terus kieu seperti punguk merindukan bulan. Punguk? Merindukan bulan gitu. Eta teh. Gitu apa? Oh. Gitu teh. Jadi ngaharepkeun anu teu mungkin. Istilahna teh. iya kakarak sumber. Jadi kanca mitra sadaya, terutama milenials, nah simak salah sawias diantawis penjelasan piit ngendek-ngendek pasir jog-jog nerai buah lawa atanapi pacikrak mandi kiara teh kitu. Jadi naon tadi teh Pak? Mun dina bahasa Indonesia mah peribahasana teh seperti punguk merindukan bulan. Jadi miharep sesuatu anu Lain babadna anu teu mungkin lah gitu. jadi bahasana lain babad, lain tanding, lain kadinya kuduna. Geus bogo calon teh pamajikan teh geulis. Yo ngudag-udag hayang Julia Perez nu geus almarhum. Moal bisa. Terus teh Bang Kris. Jeung peribahasana Sunda mah kieu tah mah pipilih menang nu leuwih, Koceplak menang. koceplak nu semplak. Alah, pipilih menang nu leuwih, koceplak menang nu semplak. Naon eta teh bah? Be. Seueur pisan bahasa atau undak-unduk bahasa termasuk babasan dina bahasa Sunda, bahasa Indung nu kacida pisan jumhurna sanesna. Sunda mah beung. Leganya, lega Pak. Kumaha ontel masih keneh. Abah nangtung. Lain ontel masih keneh. Enak abah nangtung lah. Kitu diuk tah lamun bahasa Sunda mah eta teh Abah Jut nangtung. Abah Jut nangtung. Terus Karena bahasa Indonesia keun terjemahkeun. Haha si Abah bingung. Abah Jut nangtung. Karena bahasa Indonesia keun naon sih? Koneang hudang. Bisa keneh kudu sarenya. Bahasa Indonesia naon, Bah? Abah berpet lompat. Sia, beuki loba. Sok. Abah lompat. Kumaha eta? Ya, jadi memang teu sadayana bahasa Indung, bahasa Sunda anu bisa ditranslate kana bahasa Indonesia. Sapertos com giriwil. Oh, com giri. Naon coba bahasa Indonesiana? Kalah nanya ka urang. Oh, enak ya, Bah. Hiji wahnya. Sama abdi mah anu bahasa Sunda cenah ngambil di bahasa Jawa. Serapan. Misalnya kieu lem, di urang di lampu. Oh. Misalnya kan gitu.
atau aya nu dijadikeun naon sebutna teh dipanjangkeun kursi cokor di sisi cenah kitu. Kursi cokor eta mah kiratanya. Kira-kira tapi aya nyata. anu luar biasa, Pak. Naon deui Kanca Mitra cobi. Saya pakai mobil dinas pan Toyota Rush. Toyota Rush. Ras ternyata ku abdi tingali dina bahasa artosna teh ras teh tergesa-gesa. Lamun dina bahasa Sunda mah rurusuhan. Jadi ras teh sebetulna teh dina bahasa Sunda rurusuhan. Nah. Jadi lamun rus ras teh naon tah? Rus ras teh dan Rus ras teh. beda tah. Rus ras beda deui. Jadi ras teh cenah tanu dipake merek mobil, teh mau kan mobilna. Rurusuhan. Eta teh rurusuhan. Jadi mun make ras mah gesit. Kitu merenya. Bahasa Indonesia na kita dibangkeun ras teh tergesa-gesa. Tergesa-gesa lain itu asa poeknya. Paengeun teh make kacamata. Haha lucu. Nah gitu, Bah. Oke, hatur nuhun Pak Sekdis. Salian ticalik nyalikan kursi sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika. Inyana bahasa Sunda mah. Inyana atana mentena salah sawios dosen senior di sababaraha perguruan tinggi terkemuka di Kabupaten Garut. Janten memang pantas masagi pisan dina leresan ngabahas patulan patali sinarang babasan sepuh kapungkur di antawisna bahasa Sunda nu nembe. Salah tapi mah ngasa ukur ontelis mah tukang ontel. Tuh, tukang ontel mah da kitu we alasanna teh. Biasa ilmu pare. Semakin naon teh bahasana teh? Teuing atuh. Semakin berisi makin merunduk. Naon bahasa Sundana teh? Ilmu pare teh kieu, Bah, makin bener, makin gitu. Semakin bener semakin tungkul. Mangga Kanca Mitra sadaya masih di channelna Abah Ngawaos ngabahas wartos nu atos-atos ilmu ti papada batur luang ti papada urang malah mandar aya manfaatna tepang di edisi anu sanesna tong hilap subscribe subrek kemudian like share teh naon atunya bagikeun lah kitu bagikeun anu lain meni maksa tepang deui. Assalamualaikum.